ieu sulingna suling sakti ieu mah soalna belang heeh ieu belang ieu lamun diantehkeun ieu ujung suling kana soca tak ieu ieu kacolok perih suling sakti nya. Jadi ulah macam-macam, jangan ditiru adegan niup suling kana panon komo kana irung mah isi ngagedean yang irungna tah. Wilujeng siang sampurasun penak deui sareng simkuring Asep Dodeng dina lampah kita bari diajar suling Sunda. Lorosan tah dina danget ieu abdi nuju di salah satu saung di kaki gunung Gede Pangrango. Tidak ada jalan lain untuk keluar dari sini. Dina saung ieu katingali jalan Lenengal lintas Sukabumi Utara antara Sukabumi Cianjur Bandung. Mudah-mudahan ku programna karya bakti pemerintah Kabupaten Sukabumi dina membuat akses jalan lintas utara Sukabumi Cianjur ngajadikeun bagi warga masyarakat Sukabumi Utara khususnya Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kaudampit, Desa Sukamaju menaikkan taraf ekonomi. Artinya bagi warga yang berpenghasilan tidak tetap, buruh dan sebagainya biasa ngaraoskeun hidup naik bertaraf ekonomi menengah ke atas. Urang doakeun mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Sukabumi berhasil ngadegkeun dina program karya bakti. Urang dukung, rojong, doa. Ya. Biasa saacan simkuring bari diajar tutorial suling Sunda. Hasil numutkeun atau belajar tina tutorial suling Sunda karya Kang Tedi nya anu deheusna rompokna di Bandung. Salam Kang Tedi, sampurasun. Itang-etang diajar simkuring selaku orang Sunda ngawanohkeun sareng ngamumule budaya warisan seni budaya Sunda khususna dina suling anu kalintang reueusna selaku jadi warga Sunda urang ngamumule. Sabab eta ikutin video Dodeng Channel ngan saacana ulah hilap seperti biasa disabret heula sabrek di like tah like terus nama di pencet tombol loncengnya lanjut di share bagikeun dukung channelna supados video-video anu dikintun ku abdi bermanfaat oge ngadukung kana videona selanjutnya agar video informasi khususnya dina ngamumule budaya Sunda tiasa ngadeg keberarian. Rahayu, salam Sunda. Ayo. Tah abdi bade ngawanohkeun salah satu suling Surya ieu kaleresan ieu karyana namanya teh apih naon nya. Ieu rompokna anjeunna di Ciaul Gang Haji Ahmad. Biasana sok icalana teh di dayeuh di kota di Payuneun City Mall. Mun orang Sunda mah pasti terang City Mall. Rumah besar padag ageung nya. Tah ieu wengi tah karyana tapi duka ieu kan tapi lumayan ya. Ki kange nu diajar suling Sunda mah ieu rada raoseun. Wow, dina
sanaos dina daminatila dana rada kirang ieu nya. Ya bingung orang ngawanohkeun salah satu ieu dina da. Tah. Upami ieu diantelkeun kana bibir. Nah, ditiup. Terus ieu di jari tilu ditekan kana liang tilu nu luhur, tah ieu disebatna nada da. Bunyina kos kieu. Awas atuh aing mana cangkul. Nada rendah, pembikin nada tinggi. Nah, da. Namanya kan mi. Mi. Da. Bener feeling gue, Ray. Mi. Lu pasti gak apa-apa kan? Iya, Ray. Ray, Na. gue selalu berdoa untuk lu, Ray. Na. Da mi na. Ti. La. Setan, Ray. Keluar aja dari sini. Lu juga. Da mi na ti la. Nggak bisa. Ini kereta udah jadi rumah gue sekarang. Tada minatila ieu di awal sok diange ku para nonoman Sunda khususnya dina bidang kawi. Tidak lagi yang bisa nolong kalian. Kawi karawitan atau napi kawi-kawi Sunda umum khususna da umumna sadayana aya oge dina degung dan sebagainya. Ieu dina laras Ray, pelog disebutna pelog. Orang cobian ya. Bari nyawang ka mana? Nyawang ka lain sawah da ieu mah cayan. Urang nyawang ka kebon anu ayeuna kalresan usumna dina halodo. Pamugi lain arek halodo panjang. Tapi menjadikan ieu mah anugerah rezeki itu maha kuasa ti Gusti Allah taala jang urang balarea khususna makhluk nu aya dalam dunia. Da air hirup di dunia mah selalu berpasangan. Aya panas, aya tiis. Aya halodo, aya hujan. Tah kudu disyukuri urang. Heeh. Syukur. Urang doakeun ngeleh para petani nu aya khususna di kebon-kebon sing hasil kana tatanena oge ngawilujengkeun kasadayana oge dina danget ieu khususna di bulan Juli nu bade anu dinten katiluna lebaran taboboran Idul Adha anu panginten tos nyala teh acan lamun can karunya. Alhamdulillah tah saya mah geus beak opat tusukan walaupun ieu kucep dodeng. Ya urang kawitan deui. Bukan habis. Kawitan deui. Da minatila sim kuring bade nyobian dina kawi judulna Ayu Naming. Walaupun masih diajar. Heeh. Tapi walau diajar urang ngamule nepangkeun ngenalkeun budaya urang ka balarea. Ngereh budaya urang teh kakoncara ka dunia kasadayana. Ayo kawitan deui nya da minatila. Dami lamun disadana kurang dami teto tet damina teto peta berarti nami na kurang. Nah dina biasa dina jari ieu tara masuk tah kana lobangna henteu pas nya lamun jari teu lamun misalkeun teu asup kana lobangna teu pas didanguna teu tarawas. Pan biasana lamun teu pas mah tararawasnya. Tarawas mah nu pas. Jadi kudu kana liangna kudu pas. Daminatila laminatida daminatila laminatida. Nah, itu contoh. Wah, itu salah. Salah ulah turutan. Wih deui.
ieu aya dikitu maksudna ngawiwiw teh variasi suara ngereh lah halimpu nya lamun ada standar kieu nah teu salah nah tah ayo nah ieu nada dasar urang cobian dengan nada dasar lah. Ya. Ari ayun di ayunku samping tah duh urang sok keras emot ka orang tua orang khususna ka anu urang komo anu tos teu aya di kieuna teu aya di alam dunia baheula teh sim kuring khususna nuju keur orok di ayun-ayun aming na samping aya di ayun-ayun kunaon ku samping Ari ayun di ayunku samping tah kos kitunya Sapotong gelo urang. kita nya urang cobian kenae di tukang anu ngomong naon oge heueuh yang penting kurang mah diajar nya hidup Nggak boleh cek kepalanya dia bantal. Masukin apa yang tak ketinggalan? Masukin ke tas ambo. Itu. Sama. Asupan eta kana eta lobang ka aya lobang. Iya. Di dalam. Iya eta. supados ieu kangge diajar suling karyana Abah abdi hilap Abah naonnya tapi kangge diajar alhamdulillah lumayan lah tabili sadarek wargi-wargi di Jawa Barat khususna umumna sadayana lebih khusus orang Sukabumi bilih Priyogi suling Sunda mangga tepangan sok si Abah nate Abah naon lah ting Abah suling ting Abah naon sok biasa ngical nate di payunan imah badag toko badag nyata loba City Mall ngaranna nah dirinya payunan bari ngical cocokan murang kali sot mangga tepangan tapi mau mikange anu rada ayeuna ieu karyana ieu teh sareng mah suling teh anu Kang Ada Ismail orang Bogor di Kampung Teng desa teh Kecamatan Ciampeanya tah teh nu anjeunna tah ieu sulingna suling sakti mah soalna belang ieu belang ieu lamun diantehkeun ieu ujung suling kana soca tak ieu tah ieu kacolok peurih suling sakti nya jadi ulah macam-macam jangan ditiru adegan niup suling kana panon komo kana irung mah isi ngagedean yang irungna tah Kang Ade ieu sulingna dianggo ku abdi masih di abdi ieu teh dikalereskeun tapi teu acan masih kirang keneh nya urang cobian dina nada 5 genep maksud 5 genep teh da abdi ge ngan diukur 50 genep senti meureunnan ieu na 50 senti liangna genep merenting gitu sih kan ya mangga sataroskeun kanu ahli-ahli suling Pipis dong kok. ieu mah mung sakadar diajar ya orang cobian Eta ditambah tahu tadi kita. tak kitu ieu mah sorana lumayan ieu suling kadua ieu urang cobian suling nu katilu dina sami dina masih dina pelog keneh sulingna 50 cm panjangna
Yang paling tuh ayo liangna sarua genep ngan di tukangna ieu di paling mangker tah tina tilu aya tambihan ieu. Ieu biasana kange ngatur suara rendah tinggi. Tanya di dieu tah ieu tah. Tah ieu ditutupna si lobang ieu tah kedah ku jempolnya. Teu tiasa ku pangamung kieu tamanya urang bari neupan teu bisa meureun heuh. Nah jadi kedah ku ieu tah. Siap. Urang cobian. Tah ieu lamun ditutup tiasa ngatur kana suara tinggi rendah. Urang dina nada da mi na ti la. Urang cobi buka ngatur suara. Tah. Suarana tinggi. Bisa oge suling ieu lamun urang nyana kendaraan tah mobil atawa motor mun teu gaduh klakson babawa ieu tah. Tah nya pan klakson bunyinya tin 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 nah. Gitu we nya. Tah eta carana kitu. Urang cobian dina nada dasar kawihna ayun aming ngan sapotong. Kucainya itu mah warna ungu. Eta salah. Sulingna salah ieu mah, lain nu niupna. Salah ieu mah tah ieu non salah. Gitu. Diajar niup suling sarua jeung diajar tarik napas, olah napas, olah vokal. Kumaha carana lamun hayang belajar suling napasna panjang. Tah nu sae urang bari gogorowokan na jero emer na jero deum. Asup kana jero deum ditutup deumna gelas insyaallah panjang napasna. lega di atas. Pae maksudna. Kita Ayo salah satu suling karya Kang Teddy tina nama youtuberna tutorial suling Sunda. Hatur nuhun Kang Teddy kaang opisan wabdi mugi-mugi Kang abdi yang ngajantenkeun motivasi abdi biasa subscriber Kang Teddy. Kang Teddy salam Dodeng Channel. mau kasur nanti ke situ. Kasur Sama stick. di situ. Wifi. Tapi nggak ada sinyal. Beli itu, beli motor ATV, TV. motor yang gede, jadi bisa kesana. Sekarang kemana? Nggak jalan ke sana, motor gede. Kalau banyak duit makanya. Kalau Berarti nggak kesini juga bisa. beli mobil jeep lewat ke sana mobil bisa. Sot. Naon judul laguna? Penciptana saha? Nu jelas lain lagu Rhoma Irama. Ya. Sakali deui salam rahayu, salam suling Sunda, salam budaya Sunda. Hayu urang memulai seni budaya Sunda khususna umumna seni Nusantara. Kumargi ngadegna salah satu negara anu kuat kulantaran budayana. Nya sakali deui salam budaya.
Sampurasun Rahayu orang Sunda. Ulah hilap. Like, subscribe, sareng pencet tombol loncengna namanya bagikan. Salam Dodeng Channel. Dodeng Channel. Yes. Mang Asep Dodeng. Oke. Hidup Asep.